Alhamdulillah adan tamah mah teh lapar deh can dahar tadi teh da can nyangu di imah teh heeh teh nggawe karek sapoe teh baiklah balik we ayeuna mah. Aduh biasna ge tinggal sakieu deui ini mama tak wareg atuh sakieu mah aduh gawe makaning karek sapoe heuh ka warung boga hutang kumaha atuh kembali lah era-era ge maksakeun nganyuk we ka Mang Ojak deui lah. Punten Mang Jack. Mang Ebod, kumaha Mang Ebod? Iya Mang Jack, bade ngahutang beas. Aduh hampura Mang Ebod euy. Beas mah keur kosong can balanja deui urang teh. Kata mama pan geuning Mang Ebod teh nu kamari ge can dibayar. Nya teu sawios atuh Mang Jacknya. Hampura we da keur kosong Mang Ebodnya. Mangga Mang Jack. Oh nya, mangga Mang Ebod. Padahal mah aing mah beas mah aya ngan kumaha da geuningan nu kamari ge can dibayar. Kumaha deui geuningan teh? Punten. Enggak. Hayang rokok. Bos, Hayang rokok. rokok naon, Bos? Naon we lah? Naon we? Filter. Sabaraha bungkus? Sabungkus we. Oh, sabungkus we nya. Heeh. Ya. Ka mana, Bos? 30? Keur bisnis ya teh. Keur bisnis? Alhamdulillah tuh. Oh, berarti angsulan ya, Bos? Bos? Iya hampurannya. Kumaha? Kamari teh si Ebon nganyuk beasan dibayar, Bos. Oh, nganyuk beas. Oh, keun wae atuh hengke we lah urang ngobrolkeun lah jeung adi urang. Oh, heuh atuh kitu mah Bosnya. Gede utangna? Lumayan lah. Ya Allah, lain milik meureun. Tibere nganyuk ku Mang Ojak da masih kena boga hutang. Ya Allah, kieu-kieu teh jadi jelema balangsak mah ya Allah. Kembali lah sakieu oge. Kalau jangan ganjal beuteung mah diisikan we. Kaceh heula we ayeuna mah. Assalamualaikum. Bod. Kamana di jelema teh nya? Bod. Soran gogorowan sahanya. Samperkeun lah bisa perlu. Kang. Ning aya maneh teh, Bod? Sugan teh eueuh. Aya Kang. Keur naon ai maneh? Eta keur dicai ngisikan Kang. Cager. Alhamdulillah. Syukur cager. Naon Kang? Lain maneh euy kadulur teh asa ieu hare-hare geus lila maneh. Ka mana wae ai maneh? Aya we Kang urang mah. Raka mana? Lain bieu teh akang teh ka warung ka itu ka Mang Jack. Maneh cenah nganyuk maneh teu boga beas cenah. Era akang euy ku tukang warung Bod sebagai dulur. Lain ngomong ka akang atuh ka imah ka itu ulah ieu coba ulah ngahare-harekeun ka dulur teh. Da akang oge piraku deui lain jelema gelo Bod akang teh dulur maneh. Lain kitu Kang urang teh era Minang teuing ning lain teh hayang da aya nya mah kurang kumaha ning karasa kurang ge Kang. Keun aya tuh ari kitu mah. Maneh ngan ka deui mah bisi ieu mah ka imah we heuh. Kaparengan bieu teh akang teh boga milik. Tah. Boga bati ladang motor tah 200 cepeng we ku maneh keur meuli beas we. Ya.
Siap. Da akang da ieu aya nu nuan di akang teh lain teu betahnya. Nuhun pisan we Kang. Lah itu nya Kang. eta pake meuli beasnya. Ya assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam Kang. Alhamdulillah ya Allah geningan ulun lanjut ingetin kene. Da urang teh lain teh hayang. Da era mineng-mineng teuing mah. Enak nyang we dan ngesungsikan.